Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mitra-mitra kaum dangu sadaya, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi kodaratinu maha kawasa. Urang sadaya natiasa ditepang nangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Gara-gara Pelet. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan Bandung. Kasugri para wargi, dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan si Asdur sareng si Endul anu mana kiwari nuju aya di panglalajoanan. Samalah harita teh keur jongjon ningali pagelaran wayang golek. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui kusadayana. Anjir itu sinden dulu eta meuni geulis euy. Bahenol herang mencrang mata pi kabitaeun. Tah anu kieu pi pamajikaneun teh. Ceuk si Asdur bari melong ka panggung ngawaskeun ka sinden anu keur ngawih. Bener anu kieu tah hade Kang. Sigana sugema euy. Walon si Endul sarua ngawaskeun ka sinden. Samalah panonna tuluy molotot ampir teu ngiceup. Bakat ku kataji ku kagelisana eta sinden. Anu lalajo sakabehna maralohok ningali kidalang ngigelkeun wayang. Komo barang jol si Cepot jeung si Dewala anu lalajo nepih ka surak keak-keakan. Lantaran resep ngabandungan bobodorana. Nya teu karasa kayaan harita beuki peuting. Lalakon wayang anu di Bandungan beuki rame. Anu lalajo saurang oge taya anu ingkah tina tempatna. Tapi sanggeus liwat tengah peuting, si Asdur jeung si Endul ngarasa cangkeul balas lila teuing nangtung. Dul, hayu pindah euy lalajona. Dewek mah teu kuat cangkeul. Ceuk si Asdur ngaharewos ka si Endul anu keur molohok panon melong ka panggung. Pindah ka mana Kang? Tuh kabelah ditu, ngarah bisa bari diuk di warung. Hayu atuh. Sakalian urang jajannya Kang. Pantaran uing geus lapar yeuh. Beuteung ku kurubukan menta eusi. Hayu. Dewek oge sarua lapar. Hayu urang jajan kupat tahu. Embung uing mah mung kupat tahu. Terus hayang jajan naon atuh? Hayang sate Kang. Cing atuh sakali-kali dahar anu ngeunah. Gatuh kitu oge. Hayu urang jajan sate. Geus kitu duanana pating kolesed. Terus lempang sasaladek kanu keur lalajo. Tekung silila narepi ka tukang sate gek dariuk dina bangku. Sok sanajan rada anggang tapi masih kene bisa ningali ka panggung lantaran tempatna rada luhur. Sate mang dua sakalian jeung lontongna. Ceuk si Asdur pesen sate kanu dagang. Naon make jeung dua? Embung uing mah ringan ukur 2 siki mah. Moal seueuh atuh Tah yang sote uing mah 10. Dasar belegung ngerakeun sia mah. Maksud 2 teh lain 2 tiir pendul. Tapi maksudna 2 piring atawa 2 porsi. Oh kitu ari sugan teh 2 tiir. Walon si Endul bari seuri. Kitu deui si Emang tuang sate milu seuri. Dasar maneh mah pendul, abong jarang beli sate. Ceuk si Asdur ret ka si Emang tukang sate. Mang, sate 2 porsinya. Sok kuat ladangan kuring lapar. Mangga, mung bade sate naon Jang? Sate hayam atau napi sate domba? Sate domba we atuh Mang.
ngan bumbuna hayang cing loba. Sumuhun mangha jangke antos sakedap. Walon si emang tukang sate dekul ngaladangan. Si Asdur jeung si Endul ngadagoan tekung si Lila. Sore si emang ngasongkeun sate 2 piring. Kaambe meuni seungit ngahaliwir. Gewati tampanan geus kitu teh loba carita dekul duana ngadalahar sate pating camuil da puguh lapar. Dina kayaan kitu. Di tempat anu rada anggang harita aya 3 urang jalma anu keur ngawaskeun anu tayalian ti si David jeung baturna. Nyaeta si Kojek jeung si Emon anu geus araya deui di dinya. Sabada ngajajabkeun Nyi Fitri. "Pitu tingali euy. Si Asdur jeung si Pendul keur ngadalahar sate. Pira kurek diantep?" "Nah atuh hayang males sakitu tadi nepi ka ti kusruk." Ceuk si Kojek bari teu leupas ngawaskeun ka si Asdur. Nya komo we atuh dewek oge hayang males. Yeuh irung nepi ka bareuh alah tani tonjok untung geus saat getihna. Walon si David bari nunjuk kana irungna anu katempor rada bareuh. "Terus rek kumaha pepetaeun urang?" Nya ayeuna mah urang awaskeun we heula ti kajauhan. Ngarah manehna teu curiga. Tah engke lamun wayang geus rek anggesan, urang kudu balik ti heula. Geus kitu palebah pengkolan anu deukeut ku gunungan anu aya tangkal muncang, di dinya urang pegat. Satuluyna urang warah ku tiluan. Ceuk si David nyaritana daria pisan. Manehna boga niat rek megat si Asdur jeung si Endul, da puguh neuteuli keneh alatan persoalan anu tadi. "Ah, bener urang pegat di dinya oi. Tapi kumaha lamun aya jalma sajen? Lantaran pasti loba jalma anu baralik talajo." Alah kajeun teuing. Da moal aya anu waranieun pipilueun. Komo deui batur mah geus tarunduheun. Pasti harayangeun geura baralik ka imah. Geus gitulah. Ayo urang pegat we loba dinya. Urang kuroyok ku tiluan. Teresep dewek maka si Asdur teh bolontong. Jelema da sarua tajeng si Pendul batura. Pika sebeleun manehna teh. Ceuk si Kojek anu memang geus lila teresepeun ka si Asdur. Sarua dewek oge teresep. Lantaran sok ngajago si Asdur mah. Tembal si Emon milu nimbrung bari angger ngawaskeun ka si Asdur jeung si Endul. Anu keur jongjon pating cadeuhak ngadahar sate. Teu sakumaha lila sate geus beak. Reuleu teurab gap si Endul kana gelas cai enteh anu geus disadiakeun ku si Mang tukang sate. Regot-regot nginum kitu deui si Asdur. Seubeuh Dul? Seubeuh Kang. Hehehe. Walon si Endul bari seuri. Syukur ari geus seubeuh mah. Nanyakeun sote bisi acan kuring mah. Nya lamun acan meunang namah deui kitu. Nya komo we atuh meunang. Asal bayar ku sorangan. Ah akang mah. Ari sugan terek dipangmayarkeun. Dul, mana rokok teh? Ieu Kang dina saku. Ceuk si Endul bari ngaluarkeun bungkus rokok. Terus diasongkeun gap di tampanan ku si Asdur kop nyokot hiji. Gur diseungeut pelenyun udud. Ningali kitu si Endul oge nurutan lantaran manehna kabita. "Dul, dewek mah rada tunduh ieu teh. Urang balik yuk ah." Ari akang apan can enggeusan wayangna oge. Pira kurek balik?" Hari dewek tunduh kumaha atuh. Lantaran moal balik lalajona oge ari tunduh kieu mah. Pira ku bari nundutan. Ieu mah sok tarapogoh lalajo teh. Wayang keur rame bet ngajak balik. "Ya geus hayulah tapi ulah poho tah bayar heula sate." Ceuk si Endul jung nangtung terus nguliat. Hari si Asdur cereng mayar heula sate anu bieu geus didahar. Saterusna bral duanana laleumpang ninggalkeun panglalajoan. Dina kayaan kitu. Si David anu ti tadi ngawaskeun curing hak. Kojek, Emon. Tuh tingali si Asdur jeung si Pendul arindit. Hayu atuh buru tuturkeun. Walon si Emon langsung ngajak indit. Mengkelana deket keneh. Keun seuneu rada jauh heula, sangkan moal aya jalma nu curiga. Lamun urang tiluan uturkeun ka manehna. Bener seuneu rada anggang heula. Lantaran loba keneh jalma di dieu mah.
Palaur bisi ka urang aya anu ningalikeun. Walon si Kojek panon melong kanuduaan anu keur jongnyon laleumpang. Sarata teu baroga sangkaan lamun ka manehna aya anu keur ngawaskeun. Nya beuki lila leumpangna teh beuki jauh mapai jalan desa anu caraang lantaran loba anu daragang. Tuh. Geus jauh euy. Hayu gancang urang tuturkeun. Ceuk si David terus leumpang rarancepan dituturkeun ku dua baturna. Mitra kaum dangu kocapkeun si Asdur jeung si Endul anu harita geus beuki jauh. Sora tetabehan jeung sinden anu keur ngahaleuang kadengenangan ukur hawar-hawar. Da pugu geus anggang. Si Asdur jeung si Endul terus bae ngeureuyeuh leumpang kituna teh bari jeung teu eureun ngobrol. Lantaran ngarahaneuteun majarkeun teh. Kawamtu jalan anu keur diliwatan teh geus tiiseun da anu lian mah masih kena jarongjon lalajo. Teu lila leok mengkol ka belah kenca mapai jalan desa anu nurugtug kenca jeung katuhweun tatangkalan rajeg pating aroyag katebak ku angin leutik anu ngahiliwir. Ari kayan harita beuki peuting mitra samalah geus liwat di tengahna. Di langit bentang-bentang baranang pating kariceup pating karetit marakbak mata kuaas. Sedengkeun bulan meuni moncorong cahayana bengras nyangan alam dina peuting harita. Lalajo teh teu puguh. Wing resep keneh geus diajak balik. Jadi we ngabuntut pangkong teu puguh lalakonna. Ceuk si Endul bari leumpang. Atena mah rada medenghel lantaran manehna betah keneh, tapi ku si Asdur geus diajak balik. Nya atuh resep keneh mah tuluykeun we di imah ku sorangan. Kumaha maksudna? Lain maneh teh resep keneh. Tah datang ka imah ngalawe daun sampe. Tuluy jieun wawayangan. Tangke igelkeun ku sorangan. Nya itung-itung diajar ngadalang. Sahanu nyaho ka hareup mah bisa jadi dalang. Ah, ngimpi eta mah. Teu teu boga bakat kana ngadalang wing mah. Terus bakat maneh kana naon atuh? Tanya si Asdur bari ngareret. Kana naonnya? Teu ingat tuh uing mah asa teu boga bakat. Piraku sakitu pinterna? Pinter naon kitu Kang? Nya pinter kana ngarahul. Apan eta oge bakat. Walon si Asdur bari nya kakak seuri. Wah, bakat ngarahul mah sarua jeung Akang atuh. Sabab pangna uing pinter ngarahul teh nya Akang sorangan anu jadi guruna. Walon si Endul manehna oge ngabarak katak seuri. Aeh Kang, ari wajit dina saku aya keneh. Aeh heueuh nepi ka poho dewek teh. Ti imah mawa wajit. Tapi apan tadi geus didahar ku maneh Lin? Alah ukur 4 siki. Cing aya keneh sesana atawa henteu? Ceuk si Endul bari namprakeun leungeun. Si Asdur ngodok saku jaketna ku siwal ngaluarkeun wajit anu ngan ukur tinggal 5 siki. Yeuh Pendul, wajit jeung maneh 2 jeung dewek 3. Arna hari ka uing ngan 2. Ari Akang 3, kuduna uing anu 3. Hayang we nya. Apan maneh mah enggeus tadi 4 basa inditkeun. 4 tambah 2 jadi 6. Sedengkeun dewek ngan ukur 3. Hehehe, keun wae Akang mah 3 oge. Lantaran pasti aya keneh di imah. Kitu obrolana si Asdur jeung sobatna. Duanana terus laleumpang salse pisan kituna teh bari pating camuil ngadalahar wajit. Tunda heula si Asdur jeung si Endul. Ayeuna urang balikan deui nyaritakeun si David jeung baturna.
Anu harita keur naruturkeun tapi lempang nama si kene rada anggang. Duh, si Asdur jeung si Endul geus beuki jauh euy. Ayo gancang lempangna bisi tinggalon. Ceuk si Emon leungeunna nunjuk kanu duaan anu harita geus jauh. Nya hayu buru atuh. Tah ngarah gancang lempangna, urang motong jalan ka pasawahan. Ngarah tere sarta bisa miheulaan ka manehna. Walon si David lempangna gagancangan. Tapi poek jalan pasawahan mah euy. Ah, moal poek teuing, Cek. Tuh tempo 8 bulan oge meuni moncorong. Tembal si David bari ngareret ka si Kojek anu katempo ukur remang-remang. Geus hayu gawat tembangna tong ngaromong wae. Ceuk si Emon leok mengkol ka belah kenca. Tapi teu nyorang jalan anu diliwatan ku si Asdur jeung si Endul. Tiluan meuntasan susukan saterusna lempang mapai-mapai galengan sawah. Kenca jeung katuhweuna kadenge sora bangkong anu kangkengkong di sarada mata kuaas. Ditema ku sora jangkrik jeung cari cangkas. Beuki lila anu tiluan lempangna beuki jauh. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Si David jeung dua baturna anjog ka palebah gugunungan. Kenca jeung katuhuna loba tatangkalan rajeg sisi jalan. Kaayaan di dinya tempatna rada luhur. Jadi bisa awas kalandeuh. Regep tiluana eureun kadenge napas senengah haregak. Emon, Kojek, eureun euy. Si Asdur jeung si Pendul urang pegat ti dieu. Ceuk si David bari ngareret ke baturna anu dua. Tapi maranehna geus ngarewat atawa acan? Tanya si Emon bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Nya sok sanajan hawa karasa tiis, tapi ari lempang jauh mah angger bae ngesang. Acan kawasna mah. Lantaran jalan teh jauh lamun nguriling mah. Tapi kumaha lamun geus? Acan Ebon. Geus jempet tong ngomong wae dewek capek yo. Ayo si Asdur jeung si Endul urang dagoan hadapeun Tegal Muncang. Di dinya bah poek jadi maranehna moal nyaweun lamun urang aya di dinya. Tak engke lamun geus rek deukeut, dewek rek naik kana tangkal. Ari maraneh duaan nyumput tukangeun, ngarah teu ka ciri. Ta lamun maraneh nalar ngaliwat, dahan muncang ku dewek rek digebregeun ngarah daruwaseun. Tak kitu cing hade teu usul dewek. Moal terabeng geura lalumpatan. Ceuk si Kojek nyaritana daria pisan. Samalah leungeunna bari pepeta. Bener, Jack. Dewek satuju kana usul maneh. Walon si David nya tujuan kana usul sobatna. Tapi si laing bisa teu naekna, Kojek. Alah, pira kadar naik mah cetek Ebon. Tembal si Kojek tuluy ngoloyong ka sisi jalan. Gek diuk handapeun tangkal muncang. Kayaan di dinya poek lantaran hieum ku daun muncang anu ngarumpuyuk. Si David jeung si Emon nurutan guk gek dariuk. Tambah eueuh picaritaeun pru ngarobrol ngaler ngidul ka mana karep. Tapi kitu oge lalaunan lantaran bisi kadenge kunulian. Sanggeus aya kana sawatara waktu narungguan. Teu jauh ti dinya kadenge aya sora jalma pating gerendeng ngobrol. Tah. Kawas nama si Asdur jeung si Pendul geus narpi ka dieu. Ceuk si David curing hak ceulina dangdak dengdek ngadedengekeun sora anu pating gerendeng. Anu beuki lila beuki jelas ngadeuketan ka palebah dinya. Bener. Kawasna masih Asdur. Kojek, sok kewat si laing naek. Kalem we atuh Emon. Walon si Kojek geus kitu geuwat terekel manehna naek tuluy nyempod dina dahan anu hieum. Ari si David jeung si Emon duanana terus pating salingker ka tukangeun tangkal muncang. Jep tiluana jarempe taya anu cacarita. Teu lila antarana anu keur didaguan geus aranjog ka palebah dinya. Si Asdur jeung Endul teu nyahoeun lamun di dinya geus aya anu nungguan. Maranehna jongjon bae laleumpang bari ngobrol lar ngaliwat ka palebah tangkal muncang. Ningali kitu si Kojek anu aya di luhur harita gancang ngagebregeun dahan anu keur ditincak. Sapada harita tangkal teh jadi oyag-oyagan. Daun muncang anu garing pating kalayang samala buahna oge aya anu ragragan. Nyaksian kajadian kitu si Endul jeung si Asdur reuwaseun.
Kang, tuh tangkal muncang endek-endekan. Ceuk si Endul leungeunna nunjuk kana palebah tangkal muncang. Bener katingali ku dewek oge. Ku angin meureun euy. Angin ti mana hari Akang? Dati tadi oge wah angin gede. Nya. Tapi nah atuh make jeung endek-endekan. Walon si Asdur panonna tuluy melong kana tangkal muncang anu katempo endek-endekan kawas katebak ku angin. Sok padahal harita digebregeun ku si Kojek. Kang, sieun uing mah buah-buah jurig megat ka urang. Si Endul ngomongna teu tatag. Lamun beurang beungeutna bakal katarasepa. Bulu punduk ngaradak pating puriding da puguh sieun. Wah, sia mah ka mana karep nyarita teh. Jurig ti mana ngaco. Tembal si Asdur manehna mah teu kapangaruhan. Tapi bareng jeung kitu tangkal muncang katempo endek-endekan deui. Samalah beuki tarik batan tadi. Kang, tingali tangkal teh endek-endekan beuki tarik. Ceuk si Endul gap kana leungeun si Asdur terus diceklan meuni pageuh. Nanaonan ieu teh nanaonan? Make jeung nyekelan maneh mah. Uing mah sieun Kang, ayo Kang buru lompat Bareng jeung kitu cikiki kadenge sora anu seuri. Ari datang na moal salah ti palebah tangkal muncang. Sorana ngirung mata kukurayeun tapi kitu oge ceuk anu sieun. Kang, aya sora anu seuri. Hayu buru lompat. Ceuk si Endul bari ngenyang leungeun si Asdur. Hayu lompat Dul. Geus kitu berengbeng duanana lalumpatan nepi ka ti babaranting. Da puguh bakat ku sieun. Ningali kitu si Kojek anu harita aya di luhur tangkal barakatak seuri. Kitu deui si David jeung si Emon pating barakatak seuri tiluana ngarasa bunga. Lantaran geus hasil nyingsieunan anu jadi musuhna. Nya sanggeus kitu si Kojek geuwat turun tina tangkal. Si David jeung si Emon oge kalaluar tina panyumputan. Woyoh, lumpat oi, lumpat. Ceuk si Kojek bari seuri ngabarakatak. Sorana tarik kadenge ku si Asdur anu harita teh keur lalumpatan. Ngadenge kitu reg si Asdur eureun geuwat ngalieu ka tukang. Pendul, eureun euy. Aya naon Kang, make nita eureun? Mending hayu buru-buru lompat. Walon si Endul bari rek lompat deui. Ceuk dewek eureun-eureun sia Pendul. Geus teu kudu sieun. Lantaran anu nyengseurikeun ka urang teh lain jurig, tapi jelema nyingsieunan ka urang. Hayu geuwat balik deui. Nah saha cenah eta bangkluk teh. Si Asdur geus teu loba mikir harita keneh balik deui rurusuhan muru ka tempat anu tadi. Ningali kitu si Endul geuwat nuturkeun. Saha si laing? Nanaonan sia teh make nyingsieunan ka dewek? Ceuk si Asdur harita ngagorobok sorana tarik kadenge kuno tiluan. Si Asdur balik deui. Ayo urang sangharupan deui. Ceuk si Kojek nya kakak seuri. Sadaya kudu tatan-tatan euy. Urang warah eta manusia teh tuman. Tembal si David bari mencerong ka si Asdur jeung si Endul anu geus beuki deukeut. Tekung silila gok amprok pahareup-hareup. Saha si laing? Naon maksudna make nyingsieunan ka dewek? Tanya si Asdur panonna mureleng nyidikeun kanu tiluan. Lantaran kayaan di dinya teh teu pati caang da puguh peuting. Nah make nanya saha? Piraku si laing teu apal ka dewek? Apan kakara tadi urang teh amprok di panglalajoan? Walon si Kojek bari nulak cangkeng. Sorog maju ka hareup 2 lengkah. Oh, si laing teh baladna si David? Piraku sia teu apal kana sora dewek. Jawab si Kojek. Sedengkeun batuna si David jeung si Emon can milu ngomong. Nya teu apal atuh dewek mah kana sora si laing. Sabab jarang ngadenge. Terus naon maksudna make nyingsieunan ka dewek duaan? Oh, sigana si laing tiluan teh ngahajanya megat. Gening binter si laing. Bisa neguh kana maksud dewek. Tapi rek naon si laing teh ngadon megat? Si Asdur tumanya deui panon mencerong ka si Kojek anu aya hareupeun.
Jare kayakeun balitungan atuh sia belegog. Balitungan naon botak? Balitungan anu tadi deuleu. Oh, kaharti atuh lamun kitu mah. Ceuk si Asdur bari seuri. Geus kitu ret ka si David jeung ka si Emon anu harita keur ngajanteng nangtung tukangeun si Kojek. David alias Dadang Pitak. Si Laing masih keneh neuteuli ka dewek alatan pasoalan anu tadi. Asdur. Sarta dewek hayang malas ka si Laing. Sabab gara-gara sia ieu irung dewek deuleu nepi ka bareuh. Walon si David srog maju ka hareup. Nya syukur we atuh dabonganna sia anu ngamimitian. Terus naon ayeuna kahayang si Laing Dadang Pitak? Hayang ditambahan deui? Bangsat sia gagabah. Dibebekeun gara sungu teh. Sia anu ku aing dibebekeun. Setan bakar waras sia. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.